Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sairan sim abdi anu timbul tina ati anu keur ngaragep diri di kantun bapa jeung umi. Dina waktos umi wafat, dunia teh asa kiamat, jajantung ge asa pegat, mugi umi sing dirahmat. Telami bapa ngantunkeun duana ringgakeun, najan abdi teu percanten tapi eta kabuktoskeun. Sim abdi henteu kawasa nahan ieu teh sedihna, tapi na kedah narima kalayan ikhlas lapang dada. Teu kapikir tirituna, teu disangka tidinyana, umi pupus sareng pun bapa ninggalkeun abdi sadaya. Dahar abdi teu mirasa, sare abdi henteu tibra, ngemutan umi ka cinta, tos ngantunkeun alam dunia. Abdi ikhlas jeung narima kana sadaya-dayana, karna abdi teh manusia nganukur bisa ngadua. Mugi Gusti ngahampura tina sagala dosana, sareng sing kenging nikmatna surga Gusti Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.